Aing geus mogok kieu. Aduh. Aing mana sih geuning kelangkang adat ieu aing teh geuningan kumaha. Nah kunaon deui atuh cenah ieu motornya ampun teuing. Naon teuing kalau kaburangan ogelan ieu teh. Ampun teuing. Ting maneh jiga nu gelo kukulut sorangan bari nyurung motor. Jiga nu sarap. Yai mana mardi nateu kadolos ya aing keur naon dolo geus ya ku boboco sia aing teh ieu teh motor mogok teh bagogenan sia mah kalah ngomong aing gelo deui lain bantuan kumaha Ngerakeun motor alus mogok dempo butut-butut ge. Wah, wani balap. pusing mardi emete jaba beurang jaba rek ka kantor jaba ieu motor mogok maneh mah kalah ka ngalede ka urang teh lain mantuan ogenan. Yang enggak satu ulah ting sok bari umak amuk kitu. Ayeuna mah mending jual motorna belikeun helikopter. Boh be teang ku bebeb. Kapan BPF-na ge eueuh keur di Amerika. Antoniona ogenan, kumaha rek ditelepon, kumaha rek neang coba Mardi. Satu ayeuna mah ulah sok umak amuk kitu, keun cong tingali. Pang nempokeun ku maneh ieu teh naon kitu? Kunaon apa Di naon? siwe atuh di aya beuritan. Diraku, da urang mah tarang beurit di nu kieu. Ah, bener. Da urang mah Gusti teuing sok keuranan. Emeh mah sok dakwah bensinan tuh dah, mal ge hirup. Nah, Aduh. Gusti, da urang mah teu mariksa ka dieu Mardi, urang mah teu nya. Cikih maneh rek dikadiekeun. Terus urang kumaha ieu? Ku ngatu meuli tuh ka pom bensin Mang Sarma di ditu pan aya. Teu boga duit. Emeh nageunana boga nageunana duit tu ka sabaraha? Nah aya nage 2.000 mah ieu moal. Ya moal lah, da bensin mah 7.000, kebogoh we di Amerika. Da geus tara transfer, ayeuna ieu urang boga duit sisa 2.000. Batu nginjem ti maneh. Aduh. Aya geura di maneh sabaraha? Ngerakeun ai emeh. Ari Atuh. Sugan ayanya. Nah, aya ye. ih nu eta. Geus mah Ulah salitereun. nu ieu saliter sabaraha emang pan ayeuna mah BBM oge geus naik. Manya naik lah juga. Monyet. Emeh, Mardi kenal nih duaan. Ini juga selingkuhan wae. Anu salingkuh nyai, urang jeung si Mardi piraku Dibejakeun nyai urang siapa si bebek. Caliwara teuing si eta. moal ieu kadieu geura urang rek bere eta teh boga duit teu Loba duit mah yang sabaraha? da urang teh rek beli bensin Emeh ulah percaya. ih urang teh batu. urang rek bakat gawe geura si Mardi kelah ngaledek urang hek teh beakeun bensin ieu teh Ya geuningan atuh da ngerakeun heueuh, awak alus geulis, ai motor alus. Bensin beak. lain ku masalah alusna Naon nyai da urang teh na duit mah loba Anana, ngan urang teh atuh Mardi aya bensin sabaraha sih Nyaho atuh. salitereun we urang asal naik emeh ayeuna teh geus teu 7.000. nyai bogan teu Loba. lamun loba Mana? ih ai sukan nyai teh Sarwanya boga ge terenang duit ieu teh. urang rek nginjem tadi nama nyai urang rek kumaha tuh tapi ieu ka panggawean Jual. heula keneh nyai atuh jeung urang Mending jual motorna pakai BBM. Daripada debat gitu. Mending geura surung nungtut. Da urang sok Gila. Selamat lewe we nya aku nyai urang aku sakeberangan ayo dadah. Mardi sia rek tega ka urang Mardi nyai ayo maneh rek tega ninggalkeun urang ieu ngadorong kieu Atuh kumaha da urang ge panaya perlu rusuh ye. Si Ayang geus nungguan di ditu. atukeun we si aya mangke tungguan we heula da urang beurang ngadorong ka ditu mah capek Geus ayeuna mah mending cong nurutan Mang Kardut we. Meuli ragi terus caian asupkeun tah kana tengna. halus jadina Alus dari peuyeum. Belum siapa